Pengkecrek iya Ibu Dini kebagiannya tahu-tahu. iya Ibu Imas kebagian nyekel genjring. Iya Ibu Isoh kebagiannya ke setrum. Ayo nama loba awewe teh di jilbab bukan kahanap nanti merecet. Eta malah lain jilbab putih tapi jilbab lepet. Jilbab lepet Nya kumaha? jilbab laguna beda. Jilbab lepet pakaian hareureut calana merecet hayang katingali bitis. Boleh saja, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat semua seriwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillahilladzi amarna bitarbiyatil aulad. Assalatu wassalamu ala khairil ibad Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Hadratil kiram nuripi hormat dimuliakan ku Allah, alimil ulama, para kiai, ustad ustazah, qari qari'ah, pimpinan pesantren, majelis taklim sareng madrasah, guru simkuring, guruanan urang sadayana anu dipihormat dimuliakan ku Allah, pangersa qari internasional Akang Haji Mukmin Mubarak, kaliputrana Kang Haji Fikri, anu dipihormat Bapak Camat Purbaratu, oge nu dipihormat Bapak Kapolsek Ciberem lebat nanya wilujeng hari Bayangkara saurna Pak Kapolsek anu ka-80 leres ya. Padan Ramil oge para sepuh bini sepuh nu teu tiasa diwincik diwiji-wiji hormatan simkuring. Wabil khusus keluarga besar sahibul hajat, keluarga besar Bapak Encep kali Ibu Silvi, oge bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, adik-adik, putra-putri, santriawan santriawati daramang sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah sugrining puji nu jadi panghias ati, puja nu janten panghias rasa, syukur nu janten pamuka catur dengan saukur milik Allah Rabbul Ghafur. Qadarullah wangi ayeuna urang tiasa patepung lawung patepang rarai dina acara tasyakur bin ni'mah walimatul khitan putrana Bapak Encep nyaeta Rafathar Maulidan. Mudah-mudahan ieu hajatna sing barokah. Amin. Ieu Pak Encep ngayakeun acara syukuran wereh murang kalihna tos salamet di khitan. Doakeun mudah-mudahan khususna ieu murang kali umumna generasi keturunan urang sadayana sing soleh tur solehah. Ustad naha ngayakeun syukuran teh kudu ngondang tatangga, kudu ngondang warga bari di beja-beja. Bapak Ibu sakumaha kauninga ku sadayana bentuk syukur kana nikmat di Allah teh carana seueur. Aya syukur ku hate, aya syukur ku lisan, aya syukur bisa iril jawarih ku sadaya anggota badan. Nah salah sawios bentuk syukur ku lisan di mana urang kenging anugerah nikmat di Allah eta nikmat teh tembongkeun, temrakeun, bejakeun supaya tembong keagungan Allah. Tujuanana engke Allah nu dipuji. Pan urang sok kitu geuning nya ari syukuran bumi wa, bumi anyar dibangun sok diondang tara tatangga Bu. Ngariung asok ngariung. Dibejakeun pan teh rek naon rek ngabejakeun eta nikmat teh ti Allah. Tujuanana sanes sombong supaya katingali keagungan Allah engke Allah nu dipuji, lain urang nu dipuji teh Allah nu dipuji. Budak anyar ditikahkeun aya jodona nikmat teu? Nikmat bejakeun ka tatangga. Imah anyar dibangun nikmat teu? Nikmat bejakeun ka tatangga. Murang kali salamet di khitan nikmat teu?
dibejakeun gitu. Ngabejakeun ieu mah teh syukur ka Allah. Ibu pami di bumi gaduh artos 100 juta. Ieu mah kira-kira werek dibejakeun moal kata tangga ya. Moal. Ning moal. Sieun diinjem. Oh si dieclok ya. Usah da geus diinjem teh keur nginjemna mah nyengir ditagih nyengor teh. Ya kitu tah. Padahal ngabejakeun nikmat teh lain rek sombong, pancep ieu ngondang ka urang kieu teh sanes bade agul, tapi rek nembongkeun anjeunna dianugerahi nikmat nu luar biasa ti Allah. Tujuanana yuk wengi ayeuna urang seueurkeun muji ka Allah. Kumaha muji ka Allah teh seueur carana? Bade muji ku lisan tadinya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha Allahu akbar, muji ka Gusti Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Boleh sama-sama yuk. Subhanallah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Mudah-mudahan orang nu hadir sih dicatat ahli syukur sadayana. Amin. Nah simkuring ka dieu panginten Pak Haji hapunten ieu teh panyuhunkeun ti sohibul hajat. Ieu konsep ceramahna teh dawai Pak. Ari dawai teh kolaborasi dakwah dan wayang. Wios aya wayang golekna. Wios. Cik rek naros Pak Haji pami di Purbaratu aya golek di Tasik, aya golek naik jam 8 beres jam baraha. Abuh 3. Jam 3. Siap jam 3. Asa wararaas jang jam 3 mah wayang golek. Ari ngaos di rotinan aya duit ka jam 11 gitu Pak di dia. Jang rotinan ulah-ulah jam 11 lewat jam 8 ada gunung di tengah sawah. Ke Ciberem bawa kue. Duduk termenung mendengarkan ceramah, matanya merem membleh aja. Daing ngaos mah seueur gogoda. Oh laras. Matak disarengan ku wayangan ieu wayang sanes 10 sawengi ngalalakon. Ustad disarengan ku wayang golek. Nah ustad ceramah agama disarengan ku seni. Pandaya istilah dengan ilmu hidup muda, dengan agama terarah, dengan seni indah, dengan cinta bergairah. Tapi sabalikna aja, tanpa ilmu hidup terdampar, tanpa agama kasasar, tanpa seni kasar, tanpa cinta gemetar gitu. Pan tadi nya orang hargapkeun aosan ayat Quran, aiku kori internasional mah raoseun. Anteng sigana sajam ge betah jang. Kunaon teh ku seni bacaan Al-Qur'an. Ya. Tak ayeuna bapak ibu ngangge tiung aya senina teh eta ibu-ibu. Aya. Aya nu ngangge tiung dibelitkeun kana beuheung sagala teh eta. Aya. Aya nu dibelitkeun kana sirah aya. Aya. Ibu nah eta tiung dibulat-belit ngarah nyerni. Ya. Aing ngarah peugeum mata lian we ku rapia atuh. Bapak-bapak ngangge kopiah pan aya tempatna teh ja. Aya. Kopiah lempeng kieu keur ceramah sambutan. Kopiah naik saalit keur salat ieu teh. Naon sababna? Ieu tarang anggota sujud ulah kahalangan. Ini Ustaz sok aya di pengajian aki-aki bari nyarandena tihang kopiahna ngalalap ka handap. Tah eta mah nundutan. Nundutan eta mah. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah, jadi simkuring bade ngadugikeun ceramah agama di sarangan ku wayang aya Mang Cepot ieu teh. Cepot teh ka mana aja? Alah, Pak Ustaz. Kade kalau meuli maca heula di tukang. Pot. Bulan Pak Ustaz di ka Purbaratu ka dieu. Di Pasihan biar ku kagungan maksad es krim. Halo, raos. Oh, ke Pancep? Pancep itu alhamdulillah Pak Ustaz. Kadi atuh naik ka luhur ah. Aya samangka sok emut teh abdi tepan petugas SPPG. SPPG naon? Hormon MBG. Oh, akang teh muka dapur MBG. Muka dapur MBG. Aya gitu. Samangkaan teh. Aya samangkaan alhamdulillah ya. Naik ka luhur tadi ah. MBG. Makan bergizi gratis. Boleh tepuk tangan dong buat semuanya yang hadir.
bergizi gratis. Dibuka aya sanguan, dibuka aya laukan, dibuka aya sayuran, susu jeung buah-buahan. Kadaharan budak sekolah teu di kampung teu di kota, di TK nepi SMA makan bergizi gratis. MBG 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 makan bergizi gratis. Kalah nguruskan MBG bari acer-acerdan geura. Ampun teh. Halo guys. Halo lah Kang. Darara Mang Besti. Amang. Kumaha barudak? Well. Aloh aya budak wel euy. Very good, very well. Teu boga udud ulah loba bawel. Kumaha barudak? Well. Ari cepot orang Islam, Orang Tasik, Agama. sanes bumi agama. agama Islam. Orang Islam itu nih kalau ketemu nih jamaah nu hadir seueur pot tingali. Bagimu. Lagi mungkin iya kalau ketemu itu orang Islam itu assalamualaikum sanes halo guys atuh. Kan anak gaul dong. Anak kau. Oh anak gaul mah halo guys. Iya dong, sawat gitu loh. Sawat. Masalahnya di dia nu hadir bukan hanya anak-anak. Seueur bapak ibu nini aki. Bisi aya nu teu ngartoseun eta halo guys, well. Sowat teh naon eta? Ari sawat teh entok beheungna panjang. Hei. Soang eta mah Kang. Soang mah biwir kudu dioperasi. Swing, Suing mah alat musik Sunda ditiup. Suling. suling. Suling mah budak di karungan tuluy dipentet tebusan disuling ngaranna. Culing eta mah. Culik Kang. Culik manu baru uleud dicolok. Cilok. 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 Cilok manu hejo na juru mata. Cileuh eta mah. Orang Islam itu kalau ketemu indah. Dina salam aya doa, doa kasalamatan, doa rahmat, doa barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu hadir sing salamat menang rahmatur barokah. Amin. Salam dulu dong. Siapa? Seur kasepuhan di dia Kang tuh. Alah alhamdulillah. Aya Pak Camat palih ditu. Aya Pak Camat. Aya. Duh Pak alhamdulillah. Kapolsek dan Ramil aya guru Pak urang. Kapolsek guru urang ya. Pak Nomor Kiai kori. Haji Mukmin mohon. Mohon alhamdulillah. Assalamualaikum. 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 Nah, udah ngajawab euy. Can beres atuh Kang. Can tamat Wah, atuh pondok bener. teuing rada panjangan panjang. Jadi dia mah poho Naon? panjang. Ibu-ibu na resep nu panjang. Balikan deui ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping teu di calana, Cakep. ka kuping tapi teu kompak. Kumaha bieu pantun? Di samping teu di calana, ka kuping tapi teu kompak. Eta terkompak. Ai cepot paham teu pantun? Sumuhun nama. Menya pantun di samping teu di calana ka kuping tapi teu kompak. Asa teu nyambung tungtungna. Teu nyambung Gini. Kalau pantun gini nih. Di samping teu di calana ka kuping tapi teu sadayana. Nah, gitu. Purwakanti dong. Iya. Ya, di samping teu disalempa ka kuping tapi teu kompak kakara gitu. Iya betul. Contoh pantun gini nih. Kumaha? Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali? Cakep. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati? Itu pantun atuh. Nyambung ujungna. Siga kieu deui Jang. Bukan lautan hanya kolam susu. Cakep. Nini nunutan aki nyokelek. Nah, teu nyambung jauh tuh. Oke jauh. Itu jauh bosan. Susu jeung kelek mah deukut. Lain sajengkal gitu teh. Lain urusan susu jeung kelek, eta pantun ujungna kudu sami. Ya kieu. Lan. Pantun itu kalau ujungnya mau A,
kadituna teh kudu a we gitu tah. Lamun a we gitu nya. Nya kitu. Lamun i we gitu. Nah gitu. Mun o we. Paham ya? Lamun hungkul. We. Mah azah. Azawa. Jang orang pasian pantun ngenge musik gerak. Adi piring. Ujungna kudu sami isin. Urang tadi ondang ku pancap tebih-tebih ka dieu mah nya teu bisa pantun-pantun acana tuh. Oh, siap. Isin atuh. Isin ya. Ujungna kudu sami. Sami a. Ustad mere acan. cangkang eusian ku cepot. Siap. Tong ningali ka handap aya tuh ka dieu ningali tuh hadi itu. Seur jamaah siap. Serap kusalin kuda naon tuh. Da nyeri kana mata teh. Kamana jalan ka Jogja. Nah berarti tunggu a deui. Berarti a. Heeh. Kamana jalan ka Jogja Mang Cepot. Berarti a. Bener Kang. Nya kayak karituna a deui. Aduh berarti nya. Kamana jalan ka Jogja Mang Cepot. A. Nya. Oh kayak itu nah aduh gitu maksudnya. Nya kudu a deui. Oh bener. Kamana jalan ka Jogja Mang kayak heula bereskeun heula cangkangna kayak eusian ku Cepot. Heuh si poho. A berarti gitu Nya tong disebutkeun ku akan jadi kagok. Oh siap. Punten Bapak. Mangga. Kamana jalan ka Jogja Mang Cepot kaditu kapalih wetan. Kamana neangan rana Pak Ustad kaditu ka pangaosan. Wey. Wow. Asoy. Hidup Jokowi. Daun. Aya kan naonnya hidup Jokowi sagala deh. Apaan bener eta pantuna? Kamana jalan ka Jogja kaditu kapalih wetan eusina kumaha? Kamana neangan rana kaditu ka pangaosan. Sanes neangan randa. Kamana jalan ka Jogja kaditu kapalih wetan. Kamana jalan ka surga kaditu ka pangaosan. Kapangaosan ka surga lain yang randa. Emang aya rana di dia gitu? Aya. Oh aya pot. Randa ngora kade. Loba Kang. Nah randa ngora. Randa kolot mah hoream ngurus. Kebayang kudu ngomehan. Lain yang randa kade. Kamana jalan ka Jogja kadieu ka palih wetan. Kamana jalan ka surga kadieu ka pangaosan. Eta maksudna. Tah di ulemna urang ku pancep rek pangaosan sing jadi jalan ka surga sadayana. Amin. Nya. Kudu kieu saeutik. Ya kedi ge. Mohon. Ieu teh jalan ka surga rek ngaji. Iya. Lain nguruskeun MBG. Ah gitu. Tadi akan jol naik MBG naon MBG teh? MBG mah nya apa? Nya makan bergizi gratis. Sanes digentosin nama. Naon? MBG Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Bahlil. Makin ganteng aja My Little Bolu Ketan. MBG Mas Bowo Gemoy. Buah apa yang paling manis? Bahlil. Tambah ganteng aja My Little Bolu Ketan. Begitu. Itu barudak balada akang nya arapaleun ya. Naon? Ieu teh Kang, urang teh rek ngaos di dieu teh. Naos. Diulam ku Bapak Encep ngakitan murang kalihna. Apal teu murang kalih nu dihitana saha? Cep. Apa nanti Bapak Hajat? Oh Bapak Hajat namanya. Bapak Encep. Bapak Encep, pira ku Bapak Encep di sunatan deui bener nya. Atau buntung? Atuh buntung. Oh karunya we eta Ibu Hajat lamun buntung mah Ibu Siti. Naon? Tidak ada pegangan hidup lamun buntung makanya. Nah pegangan hidup. Lamun dipegang suka hidup. Daya pamuntangannya. Iya Pancep, Ibu Siti nya di ngondong urang rek pangajian. Bagja. Terus ngakitan murang kalihna. Nu jenenganana Rafathar Maulidan. Leresnya? Aduh. Apal Dede Rafathar? Dede Rafathar. Nya ieu teh ieu nya lanceukna Cipung. Lain Rafathar Raffi Ahmad beda deui. Oh beda deui. Ieu teh nu dihitan teh bade dua kawit makanya. Dua. Mung jantan nama hiji jadi kayak aya hiji deui nu dihitan. Bapana
sanes raka bade dihitannya Oh nya. mau ngujantan ngan hiji ayeuna teh Oh, hiji deui tacan. tacan Ke disunatan deui, ke wayahna nangap dawai deui. udah wae deui Nya DP-na rek di ayeuna. Rek dibawa. bukan maksudnya ini doakan yang sudah dikhitan mudah-mudahan cepat sembuh Amin. yang belum mudah-mudahan segera mau dikhitan sing jaranten generasi keturunan anu soleh Amin. ai khitan teh naon pot khitan teh qot'ul kulfah motong ku kucup nu hareup nu aya di pameget jadi akang punten gagaduhan pameget kan siga kupluk tadi keureut ngeureut nu kupluk eta teh disebatan di khitan gitu Jadi lamun lalaki mah dikeureut lamun awewe berarti dicokel. kumaha ke heula Hah? tong dibahas di dieu eta mangke Awewe mau dicokel sok mana wae. Awewe mah diselebeu. kayak aya deui namina gusaran biasa Aya tapi awewe ge. aya di Oh, aya khitan berarti heeh. tadi daerah Fatar sudah di khitan sudah dikeureut gagaduhanana pot Iya. tanaon tujuanna murang kali di khitan hiji ieu teh taat kana perintah Allah nu diturunkeun ke urang umat Nabi Muhammad ngan ieu perintah lain perintah anyar kapungkur tos diturunkeun perintah khitan ka saha Abul Anbiya iwal Mursalin Khalilullah nu jadi kekasih Allah nyata Nabi Ibrahim alaihis salam kapungkur mah sok aya lagu qasidah geuning pot Ben ibu-ibu nyanak rebana nya naon Ben kepret lin. ben kepret nu mana Tagojring. tagoni Heeh. nu mana Tak deng deng jer, tak deng deng jer, tak deng deng jer kuplak. nah syarat tungtungna kitu Otos tarik teuing. aneh sanes gitu ah Aya nu kieu opak-opak gemblong-gemblong opak-opak gemblong-gemblong ranginang bakakak bahankeun askeun wae ini bahankeun make dos. Weh, ibu-ibu ngajalajar dengan qasidah rebana kabungur mah pamit tadi makan di pasantren akangnya aya gambus kangge keyboard dengan modern kabungur mah rebana pot Aya laguna rebana. teh khitan ieu rek ngajelaskeun sejarah khitan jeung hikmah tina khitan ngan memeh lagu khitan aya lagu bismillah pembuka sok aya dikenalkeun heula personilna pot Oh nya aya tatanggi abi gitu. ngajalajar ibu-ibu teh apa laguna teh Oh dong kumaha? abdi rombongan kosidati Purbaratu gitu Teteo. abdi rombongan kosidati Purbaratu Teteo. iya ibu titin Iya. kabageannya pengkecerek Iya ibu Dini kabageannya katam-tam. iya ibu Imas kabageannya kel genjring Iya ibu Isoh kabageannya ka setrum. Wah, ay akang manya nu terakhirnya kelan setrum ye Pak Ustad salah mere ditempo aya nu hurung dicabak ngerenyet setrum ke rumah sakit. batur nabuh ya ke UGD ibu-ibu ngajar-ajar Iya. lagunya salah satunya khitan coba kita buka nih lagu khitan ini untuk membuka apa Yes. isi dari sejarah khitan dan hikmah dari khitan kia buat ya Mbak. adikku sayang oh adikku sayang Shalala, shalala, ini masanya Agi sedihitan. kali-kali Agi dengan kamera. akang Bulan. kalau Ustadz nyanyi itu kalau mau ikut ngejawab bukan gitu jawabannya Kumaha? adikku sayang oh adikku sayang panggil yang dihitannya derafatar so Derafatar. Nah, Oh gitu. siap bisa lah bisa. siap Derafatar. Nah, gitu. Kita gampil lah ya. adikku sayang oh adikku sayang Derafatar. kini masanya kau telah dikhitankan Wow. Bapakku sayang oh bapakku sayang Derafatar. Kini mas. perhatikeun Naon? derapatar mah adikku Iya. atau anakku lamun bapakku berarti Pak Encep
Bapakku sayang, oh bapakku sayang, Pak Encep gitu. Ah, siapa inget di sawah? Nah, Kamari ya katincak bangkong. Naon? Mageroan cep terlalu. Kajajak bangkong. iya Bapak Hajat. Oh Pak Hajat mah. Aduh, hapunten, siapa? Pak Hajat. Alah, hapunten Pak Hajat, siap. Pak Encep. Siap. Iya oh bos ya pancep teh disarwakeun jeung di sawah ampun. Siap pancep. Mohon, lengan nu harti terkenal ka bangkong terkenal. apa ka Pancep. Gitu maksudnya. Siap ya. Siap. Adikku sayang, oh adikku sayang. Pancep. Ini mah. Adik, woi. Engke heula lamun adikku daerah Patar heula. Iya. Lamun bapakku Pak Encep kakar. Ima adikku heula pan. Oh, apa cenah Pancep ngok? Dia Fokus. apaan obos na Pancep teh? Kudu disebut Pancep gitu. Enggak gini, kalau Ustadz bilang adikku daerah Patar. Oh. Kalau bapakku Pancep. Oh, jadi ku mau pertanyaan. Kumaha pernyataan Ustadz? Oh, siap atuh siap. Ya pakai. Ibuku sayang, oh ibuku sayang. Terus nyebut naon dia. Ibu Siti, itu Ibu Hajat. Oh, Bu Siti nya. Oh, Bu Siti. Ay akan melinglung gitu atau segala Lain kuna naon linglung teh Pak Ustad. naon? Sok tara fokus cepot mah. Gening? He ayeuna penting ieu teu fokus teh biasana lamun cepot nyanyi sok aya nu kurunyung ka hareup. Ari ieu mah eueuh. Mantak rek fokus kumaha? Heeh atuh cepot. Kurunyung ka hareup kumaha? Biasana mah sok aya dipanggil Pancep. Kurunyung teh kuduna mah. Kurunyung mere duit ka dieu. Manyeleh ku dangdut atuh. Kayak Ari ka dangdut 10 juta. Cepot nggak boleh manggil begitu. Ulah Kalau cepot manggil Pancep suruh nyawer, Ustad izin. Pak Ustad izin. Hoda abdi mah butuh atuh. Oh eleh ke pangabutuh aja. Siap dulu lah. Siapa? Fokus. Pokoknya sugan Pancep kadinya. Obos Encep aya. Bapakku sayang, oh bapakku sayang. Pasit. Pasit. Pancep. Siap. Bapakku sayang, oh bapakku sayang. Pancep. Kini masanya kau telah mengkhitankan, menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai amal anbiya yang dikasihi Allah tersebut Khalilullah. Sadaya kene Pancep. Ya wae Pancep ayo. Tong make joger depan qasidah ieu mah. Nih Mang Cepot. Iya sejarahnya panjang khitan itu dari Nabi Ibrahim terus sampai ke kita umat Nabi Muhammad diperintahkan khitan. Pot. Naon hikmahna tina khitan? Hiji urang teh nuturkeun kana parentah Allah. Najan nyeri, najan kudu neteskeun getih lamun parentah Allah laksanakeun wayahna. Di antawis ieu hikmah tina khitan teh hiji ngajarkeun anak pentingna kebersihan diri. Sabab bersih teh ajaran Islam pot. Urang sok kenal aya keterangan an-nazafatu minal iman. Bersih teh bagian tina iman. Keterangan lain nyaurkeun at-tahuru syatrul iman. Bersih itu adalah sebagian daripada iman. Maka murang kali ieu daerah fatar dibersihan teh rek ngabuktikeun yen daerah fatar iman kana rupa parentah Allah. Yakin Allah pangeran naon nu diparentahkeun ku Allah najan nyeri laksanakeun. Hiji khitan teh ngalaksanakeun parentah Allah. Dua khitan teh rek ngajarkeun anak pentingna kebersihan. Bersih di dia bersih naon? Hiji bersih lahirna. Dua. Sabab pami murang kali can di khitan pot punten di mana kahampangan moal sampurna mersihan najisna. Ya, cepot kalau kahampangan pipis ya. Ya, pipis. Itu termasuk najis apa tuh? Itu. Najis. Cepot suka ngaji nggak? Ringan, bulat. Suka ngaji nggak? Abdi? Atuh abdi mah ngaji atuh bosan. Di pesantren? Di Mardasan dulu tuh.
Di mana? Di Mardasan di Tasikmalaya. Sanes Mardasan tuh. Mad Dra Sah hijikeun Marasanda. madrasah. Eta maksudnya Diajar fikih teh. diajar fikih. Kitabna naon? Kitab ngagui Kitabna naon? Safinah Ustaz Oh, kitab. apal Safinah. Safinah mawadah warahmah. Sakinah eta beda deui ah. Mayo Safinah mawadah warahmah. Eta mah Eta. sakinah beda deui. Sakinah. Ieu mah Safinatun Najah ya. Nya. Dina bab fikih ngaos teu bab toharoh bebersih. Bab toharoh ngaos abdi kapungkur. Cik lamun ngaos usah rek tes. Maon. Pilih bapak iba anu hilap ya. Bapak Iba. Najis sabar hiji. Najis ayat 3 Ustaz. Hiji. Najis mugolado. Ha betul. Dua. 2 najis muhofafah. Tilu. 3 najis muhomamah. Kira naon? Hiji. Mugolado. Dua. Muhofafah. Tilu. Muhomamah. Ti iraha aya najis mukhomamah aya Kang. Apa setiap aya papah pasti aya mamah nuturkeun gitu teh. Lain mukhofafah mukhomamah beda deui. Mugolado, mukhofafah mutawasito. Najis besar, najis sedang, najis ringan. Kudu apal teh mersihanana Oh teh. nya. Modal kamari teh Ustaz. Abdi jam 4 sore ke masjid. Ke masjid. Di jalan aya anjing ngaletak suku. Abdi kudu kumaha? Eta mah kalebat mugolado. Kumbah ku cai 7 kali nu hiji dicampur ku naon, Bu? Taneuh apa leun ibu-ibu ahli ngaos. Wah, teu kudu atuh Ustaz riweuh. Sanes kudu kitu aturanana. Ye apa abdi jam 4 tapi teh ka sore ka masjid teh. Ka masjid. Di jalan aya anjing ngaletak suku. Kumbah ku cai 7 kali. Teu kudu Ustaz. Teu kudu. Tuluykeun ka masjid da anjing mah ngaletak suku manehna lain suku abdi. Kariweuh abdi. Ini teh ka masjid. Bari ngaliwat ka anjing teh. Kada anjing 7 kali sia. Kumah. Najis sungut sia teh. Oh, anjing teh lain ngaletak suka Kang. Dan nes lamun aya anjing ngaletak suku abdi, diletak deui we suku anjing ku abdi. Kade. Well, gitu. Eta kalebat mugolado. Tah lamun kahampangan eta mutawa. Sito kecuali orok lalaki merenya aya aturanana teh. Aya eta banyak. Tah cep rafatar pami kahampangan ye. Heuga aya nyangkrung najis di dinya can di khitan. Moal sah mah moal najis salatna, maka dibersihan ku khitan ieu pot. Supaya sampurna mersihan najisna kadituna sah dina ngalaksanakeun salatna. Janten pancep urang niatkeun. Oh aya motor pot euy. Woi, Mang. Ngaos heula ka di Vario leuy. Nmax. Olo tim rombongan Vario 160 gitu. Komunitas. Komunitas halus nama halus ka esa pukul. Ya, manje pot. Alhamdulillah, pusatnya. Teraskeun. Ya, Tadi sampai mana, Bu? sampai motor tinggal Iki kan tong hebat ku motor lah kayak. Tadi saur Ustad Mang Cepot, ieu khitan teh nyampurnakeun mersihan najis, pot. Ya. Najis naon? Najis lahir, Pak. Ayeuna dedera fatar tos dibersihan supaya sampurna mersihan najisna. Tapi ternyata aya kokotor anu langkung penting dibersihan di dedera fatar, anu langkung penting dibersihan di diri urang naon? Lain ukur kokotor lahir, Pak. Kokotor batin. Kokotor hate, pot. hate Penyakit hate. penyakit hate liper benernya Beda deui Kang. Lain liper. naon Apal tuh penyakit hati? Penyakit Batin. hate. Oh nya batinnya loba pan aya teh sirik pidik jail kaniaya iren palastren dudupak rurumpak ngupat simuat butut kasiran mereke hese medit iri dengki Ah, eta penyakit hati eta teh. sirik kabatur Sirik ka batu penyakit hati. Penyakit Bersihan eta penyakit termasuk emosional, dendam eta penyakit hati. Bersihan di diri orang. bener eta penyakit hate kudu kebersihan. Cepot kantos di kudu penyakit hati nu nyangkrung nepi ka ayeuna. Oh dendam Oh dendam aya keneh. abdi mah pendendam di baheula bosan. Tah kumaha? Nyeri hate harita basakeun ngojek abdi. Ngojek. Nya ngojek online abdi. Keur nyenakan ieu nanti orderan harita isuk-isuk teu kuat lapar aya tukang baso nyeri hate ku tukang baso. Nyeri hati kumaha? Nanyakeun ke tukang baso, Mang baso cing teh saporsi sabaraha?
keun bae cenah 15.000 barang ngodok kana saku abdi da can payu atuh ngojek teh aya 5.000 Ustaz 5.000 cik temang aya 5.000 kumaha tuh dieun di ladangan bari jebras-jebris di ladangan Ustaz di ladangan mah di ladangan kan baso na we hungkul teu make mangkok teu make uyah teu make saos dicolok ditanyakeun ku abdi geuning teu make mangkok mang sing teh teu make mangkok yah 5.000-an mah teu kudu make mangkok atau kurang duitna akangna nyeri tah teh abdi bekas Ustaz hoream kukumbah meureun tukang barang baso. pas sore Ustaz abdi keur mangkal ojek tukang baso ngaliwat nyamperkeun ka abdi rek ngojek ka abdi nanyakeun ka abdi teh pot anterkeun ka imah sabaraha sarwakeun jeung harga baso sing teh 15.000 barang ngodok kana saku meureun geus disetorkeun ka dudunganna duitna teh can dibagi manehna mah aya 5.000 deui nyangkrung dina ieu teh dina sakuna teh nyelap Allah cenah pot aya 5.000 kumaha tuh heukeun bae deukeun cik sok naik dianterkeun dijajabkeun apa eta mah alus teu nyimpen dendam pendaek nganterkeun akangna udah can tamat teh Banyakan can tamat apa geus dianterkeun geus dianterkeun manehna teh pas gek diuk manehna teh rakatak manehna teh nyakelan wah digas tadi teh berbong aya puruna digas jika bieu we rombongan motor digas ari pas mudun kitu geus digas manehna teh jojorowokan beri nepakan kana tongong cepot ai sia gelok make rem sia teh wah 5.000 mah teu nganggo rem jeung Pak punah nyilakakeun batur nu kitu teh Kang ulah teh dendam teh penyakit hate bersihan dina diri urang da abdi mah pendendam bosan kamari ge dipaling tipi maling deui ye ka tetangga naon salah tetangga asal punah we nya enggak boleh. Nah, ayeuna teh kadang-kadang di diri generasi muda ngaranna anak muda, Pak. Emosina sedang tinggi-tingginya. Gen Z ya. Gen Z. Kadang-kadang ayeuna Gen Z pan katungkulna teh kunaon, Bu? Ku handphone HP segala-gala teh aya dina HP pan main game, amok saeutik bebeutkeun. Pan game teh geuning game nu perang teh aja. Eta teh menguras emosi. Kadituna teh pan aya sifat dendaman, kasigeung saeutik ku babaturanana tawuran. Komo lamun ayeuna di bawah naon di bawahna di bawah ayeuna minuman keras amit-amit pengaruh minuman keras bahaya alkohol kasigeung saeutik tawuran man gitu minuman kerasnya apal minuman keras es batu lain sanes es batu pot minuman keras teh khamr kullu muskirin AO vodka mensen KTI bir arak whisky brandy champagne jun topi miring ciu amer arak betot kucubung arbal arak bali kawa-kawa TM proton intisari morfin ganja ramadol kawa-kawa apalan naon Pak Ustad apalan kunaon coba Ustad apal jualan astagfirullah Ustad apal Ustad jualan tewak polisi kayak gerah Ustad apa lain jualan benar berarti sanes kenapa tahu supaya bisa menjauhi ya jangan ada di bawah pengaruh minuman keras apalagi sifat Gen Z sekarang dikit-dikit emosi pengaruh HP juga tadi Pot mengapa minuman itu haram jawabannya sanes gitu atuh kan iya lagu ti Roma Irama pertanyaan jawab ku cepot alasan kenapa agama melarang minuman keras aya madorot mengapa minuman itu haram kamu nanya bukan kamu nanya jawabnya gini karena merusak pikiran karena merusak pikiran awas jangan ada yang dikendalikan minuman keras merusak akal pikiran mengapa berzina juga haram karena merusak pikiran nu kadua beda deui yang merusak pikiran minuman keras ayo nu kedua kenapa zina dilarang lain merusak pikiran merusak calana
Bukan. Kenapa zina dilarang? La taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Itu jalan jelek. Kalau suka nikah aja. Nikah aja. Mengapa berzina juga haram? Jawab ku cepot. Karena itu cara binatang. So. Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Hari yang mantap. Aduh sedap. Hari yang mantap. Tuluy ke sedereureun ke atuh. Iya, nah ya gage moal ngadukung da laguna salah atuh. Salah naon? Gini. Lain atuh dah na. Oh na. Mengapa minuman dilarang? Merusak pikiran. Mengapa zina dilarang? Itu cara binatang. Nah. Itulah perangkap setan. Kade setan asup karena nafsu orang, cilaka dunia akhirat. Sabaraha kali teh? Naonna? Na. Bade nurutan. Nah. Salapan kali sok. Na. Salapan kali. 8 harokat. Na. Hitung atuh. Sing jelas hitung. Oh. Na. Naon? Hitung. Inuju. Na. Neun. Menyang hitung make peureup. Nah. Daripada make ieu na. Sanes. Bebelakukan dengungkeun. Ini kalau ngitung itu, ini jarinya buka dong, bukan pakai perep. Ya. Yeah. Nah. Tuh salapan pas ya teh. Pak Ustad, di tuna kieu teu bisa dibuka. Di tuna kieu teu bisa. Cepot lamun leungeun teu bisa kieu ai nyomot sangu kumaha? Tuang kumaha eta? Kariku 2 gitu dah. Atau gitu. Ai ka WC tadi, punten ai ka WC ombeh kumaha tadi? Tara modal. Punten. Kini aja gini. Teu bisa tuh. Gusti nu agung. Lain kuna naon bosan. Teu bisa dipaksakeun oge. Bisa ketang dipaksakeun asal pancep kana ka dieu. Bos encep. Ah, modus. Kenal ka Pancep teh geus ngobrol can? Pancep teh saya namina pusat. Saya namina ENCEP. Ada artinya tiap hurufnya. apa itu? Enak. Enak dilihat wajahnya. Asik. Oh iya Pancep nah aya. Bapak Pancep anu bager. Pancep anu bager. Pancep aduh Pancep salim ulang. anu bager. Bapak Pancep anu bager. Bade naon ka Pancep teh sok tah? Bapak Pancep kadi Pancep. Kita menil luasan. Luasan. Ini teh obos akang menyamperkeun ka dieu atuh. Pami abi nyamperkeun ka dinya cilaka. Nah, 3 berus ka dieu. Pancep hatur nuhun. Sehat salim bade salim heula. Bade ngalagu heula abdi. sok ngalagu naon atuh pot? Boleh Kang. Bapak Pancep anu bager. Bapak Pancep anu Syukur. Aduh. Pancep. Gebro. Pancep. Biasa nama sok hiji-hiji gitu. Imah ngagebro Pancep. Gebro Pancep. Tepuk tangan heula tuh Kang Ewa Bos Pancep.
CEO Bos Encep teh. Sabaraha ieu pot waduh. Alah Bos Encep terima kasih hatur nuhun mudah-mudahan berkah selalunya. Amin amin amin. Tepuk tangan sekali di Kang Bos Encep atuh alhamdulillah. Alhamdulillah. Doakeun pot eta gagah gitu Bos Encepnya. Gagah gitu perkujab lamun di abdi mah teh. Bos Encep teh perkujab. Perkujab teh naon? Perkumpulan kumis jabrik. Oh, aya organisasi anyar. Hatur ribu nuhun ari Bos Encep teh Bos naon usahana. Oh, karena segala rupa anu utami nama kana kaennya itu nya. Kana kain inti namanya. Ohon Alhamdulillah hatur nuhun mudah-mudahan berkah selalu amin, Bos Encep. Sing langkung majeng. Sing langkung majeng, sing langkung berkah. Amin 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 amin. Sing sehat teras Bos Encepna, panjang yuswana. Kala pot. Yo, Ai nu didoakeun teh Bos Encep hungkul. Bos Encep hungkul lah. Ai keluargana sareng masyarakat mau didoakeun. Hoyong didoakeun. Hoyong Kang. Oh nyawer heula tuh. Tira. Ai ngadoakeun lumayar segala. Yo alhamdulillah bahwasanya saku bagja Bos Encepnya. Bunga ka dieu pot. Paingan beunghar Bos Encep. Berehan. Berehan luar biasa. Aya nu berehan deui teh salian ti Bos Encep teh. Saha? Pak Camat. Nyahan deudeuhan ulasan asihan. Eta teh. Nya. Ieu Pak Camat teh ieu pot. Bukan. Ieu Pak Camat teh dia Purbaratu. Ieu Pak Camat teh kolot urang di Purbaratu ieu teh. Sumohon. Sanes kolot urang bosan. Naon? Kolos Pak Camat. Kolot Pak Camat. Anu mimpin Purbaratu saha? Pak Camat lah. Hah, berarti Pak Camat teh kolot urang. Kolot Pak Camat. Kolot urang di Purbaratu. Kolot Pak Camat. Kumaha ya teh Kang? Kalau Pak Camat kumaha? Urang mah karek 35. Pak Camat mah tos 140. Panjang teh. Itu di Jawa, Pak Camat teh Jawa Timur, Pak Camat teh Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah, Pak Kapolsek Jawa Timur, di Jombang. Di Jawa Pak Camat. Pak Kapolsek ke Jawa, iya alhamdulillah. Ai Jawa mah biasana bedana Sunda jeung Jawa mah A jeung O. Sunda jeung Jawa bedana A jeung O. Sunda Jaka. Di Sunda Jaka ya. Di Sunda Joko. Di Jawa Joko. Di Sunda Jaka. Di Jawa Joko. Di Sunda Camat. Di Jawa Comot gitu. Anger we camat jeung comot sagala. Di Sunda Mangga, di Jawa Monggo. Monggo. Di Sunda Calik, di Jawa Colok. Di Sunda Baal, di Jawa Boor. Anger ge. Eta lamun dihijikeun bahaya teh. Bahaya kumaha? Lamun cek Sunda Mangga Calik Baal di Jawa Monggo Colok Bolham. Hoyong lagu Jawa Pak Camat. apal gitu. Sareng Bapak Kapolsek cenah bade ka dieu teh nya duaan. Lagu Jawa apal. Lagu Jawa apa? Nu mana? Hatur nuhun Bapak Camat. Salim lah Pak Kapolsek hatur nuhun. Salim lah. Alah alhamdulillah Pak Camat. Rawaseun Seungit. Aduh. Iya Pak Kapolsek nuju ulang tahun Hari Bayangkara ke 80 bot. Alhamdulillah Wilujeng Pak Kapolseknya. Mohon Polri Selamat ya. Hari Bayangkara Polri. Ke 80. Mohon Pak Camat oke hatur nuhun ieu berkah selalu. Amin amin. Sing sehat Pak Camat ka Pak Kapolseknya. Sing sehat sing berkah ya. sukses. Amin. Sing sukses teras Pak Camatnya. Amin. Alhamdulillah. Ieu teh ridho Pak Camat. Ridho pisan. Oh, tambihan deui atuh ridho mah. Doakeun Kang. Atur Doakeun, nuhun. doakeun. Ya. Mudah-mudahan Purbaratuna sing berkah. Dipimpin ku Pak Camat teh mudah-mudahan langkung maju. Amin. Langkung jaya pokok namanya langkung naon seungit lah nanjeur pokok nama bisi aya pesan-pesan kangge masyarakat Purbaratu Pak ngersnya Pesan. mohon beli Mohon. badai nambihan deui mangga atuh Atos lah tegedah geuning tiasa pesan-pesan. bahasa Sunda Apan pun bojo teh orang Sunda. pun ohnya tapi teu katinggal orang Jawa lokatna ge saya Pun bojo teh mohon ternyata naon nyata iya kunaon tah eta teh caket sareng bumina Pak Ustad. di mana Pak Ustad mah Cinunuknya. Ayo. Cileunyi. Pun bojo mah orang Pasir Biru Cibiru. itu orang Bandung dengan palingan lancar tuh. Da tepajeng di Jawa. Ohnya. Oh. Tadi Jawa tepajeng mending di dia. Tapi orang Bandung mah gareulis siapanya? Nu mahawi ge di
nikah oge atuh. Oh, luar rawas dia engko. Alhamdulillah, sumuhun hatur nuhun Jadi orang perpaduan orang Jawa sareng orang Sunda teh luar biasa geuningannya. Atur nuhun Pak Camat, Pak Kapolsek, alhamdulillah sekali tepuk tangan Pak Camat, Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, Aduh. Pak Camat, Pak Kapolsek nyalira di dia. Padan Ramil henteu. Nuhun ah. Hatur nuhun, mudah-mudahan berkah selalu, sing sehat, Pak Camat. Ternyata tatanggiannya di Bandung. Kayak amang Pak Camat tadi tuh insyaallah. Insyaallah amangan kali itu Pak Camat. Ya teraskeun pot lanjut dulu. Badai nyuhunkeun beas. Ini silaturahmi teh aya kahayang ya. Hayang sia. Luar biasa di Bapak Ibu orang teraskeun, bios diteraskeun. Bios. Jadi potnya. Tadi teh khitan teh naon hikmahna mersihan anak lahirna tos dibersihan oge batinna ge dibersihan sabab ayeuna leuwih penting tinimbang mersihan lahir naon mersihan batin anak mersihan dina jero diri anak hatena pemikiranana naon sih ai cepot Naon atuh Kang sok sadap. naon Duit eueuh. duit naon Deme ti Pak Camat, ti Padan Ramil, ti Obos, ti Pak Kapolsek, bieu. apaan ieu Mana? Oh, di situ. Oh, kamu ketahuan nyanak saweran dari diriku ngagebros karena saku. cepot teh dipasihan atuh ku obosnya di dieu ku pancep ku Pak Camat Pak Kapolsek ngadon disimpen di dieu diantep cul-culan kumaha mun hiber ka payung Maka jeung hiber da eueuh jangan. teh angin Kang. Ustad mah karunya diamankeun ya. Buku teu aman belah dinya. Lanjut dulu. Lanjut heula duitna teh. Iya ceramah penting. Penting keneh duit cek saha. Astagfirullah. Walillahil hamd. Cepot sareng Ustad teh pan sagrup. Satim Namanya satu tim nih datang bersama pulang bersama uang ini uang bersama. Betul. Dicepot di Ustad sami keneh uih mah Ya, dibagikeun. dibagikeun. kamari oge tos bali dinya mah poho. Bae atuh. Al insan mahalul khoto wan nisyan. Manusia mah tempat salah wajar. Wajar sakali mah. Pausana pohona mineng. Teu wajar teh. Kumaha Jang masih aja? Masikeun. Aduh, tapi sebelum dikasih ke cepot nih, ibu-ibu yang di belakang boleh melihat ke depan dulu. Ustaz rek sulapot. Wah sulapna, sulap Dia artos. Ya. Dilebetkeun karena pesak Ustad berubah jadi naon. Jadi lapur cuy. Bandungan heula atuh Kang. Nyaho di Tasik, Bandung. Ya tetah nuhun gitu sadayana. Allah eta manene lagi geuningan loba. Renteraskeun heula. Tur nuhun pancen. Hiji khitan teh ngajarkeun anak kebersihan. Piraku sakieu. Da bieu teh ngagepok atuh dari katingali. Oh iya. Tuh ulu eta ulu. Nyelap. Ulu. Kita nyelap itu. Pokoknya jeung nyelap saku Ustad mah jero bener ya euy. Oh, Ulu. Yeay. Diselap-selapkeun meureun nyawat. Beda saku Ustad mah jero. Jero kunaon Kang? Yang wadah barakat. Eta aya keneh. Atos Eta ngajenoa. kunci mobil. Nah, sakurangnya euy. Atos sakit. Sakitu. Astagfirullah, paingan kurang Ibu. Naon? Ibu Siti na acan banyak. Hayo we Lanjut dulu. Itu hayo dah kudu iya Pak Ustad di dunya mah dua papasangan. Kidul kaler kulon wetan, luhur handap, berang peuting, mah nya pancep sendiri aja. Apa kudu jeung ku Siti? Kede ieu ceramah heula ya. Ceramah dulu. Siap. Angguran pancepnya. Pancep. Aya doana teh tadi. Aya, Pak. Kumaha doana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Syukrulillah. Wa ni'matillah. Biiznillah. Bi qudratillah. Tambahilah. Sabarahawelah. Buru-buru atulah.
Ibu Siti lah. Please deh. Lanjut dulu. Hiji pot Pohon. khitan teh ngajarkeun anak kebersihan, at-tahur syatrul iman, an-nadzafah minal iman. Ieu anak keur dipondasian ku orang tuana ku iman anu kuat, ku ngajalankeun parentah Allah. Bersih lahir tapi barengan ku bersih batin. Bersih batin termasuk di jerona bersih hatena tina panyakit-panyakit hate, oge bersih akal pemikiranana, al-aqlus salim. Sabab ayeuna teh Bapak Ibu seueur nu bisa mangaruhan karena pemikiran anak akibatina naon. Saur Imam Ghazali pot hate urang teh ibarat kolam Bu. Hate teh ibarat naon? Kolam hate urang teh bisa bersih atawa kotor gumantung kana cai nu ngalir kana eta kolam. Naon cai nu ngalir kana kolam hate urang nu bisa ngajadikeun hate bersih jeung henteu aya dua, hiji pandangan mata, anu kadua pendengaran telinga. Betul. Makana upami dedera fatar anak-anak orang hayang bersih hatena, hayang sae pemikiranana, omat jaga titingalian anak, omat jaga pendengaran anak. Pan ayeuna teh zaman kiwari mah titingalian teh seueur nya bunya. Kapungkur mah urang hayang hiburan teh Pak, aya radio audio tah. Hayang TV aya visual, ayeuna mah pan audio visual aya dina pandangan masing-masing. Ngalangkungan naon ieu? Handphone. HP. Ieu bisa berpengaruh karena pemikiran anak, bisa berpengaruh karena kejernihan hati anak. Ya, cepot gaduh HP. Aduh. Kade nu ditonton kudu dijaga, Nya diawasi ku orang-orang tua. Nah, lain kade ka ibu-ibu omat. naon? Pan gaduh HP ibu-ibu. Gaduh atuh. Cepot nitip teu dikengingkeun bisa nyimpen HP dina saku dada belah dieu teh kenging. Ibu jangan nyimpen HP di saku dada cek cepot. Bahaya. Radiasi. Lain. Naon? Bisa sesinya. Ning esesinya? Sabab daerah pegunungan di dieu. Lamun hayang sae sinyal nyimpen HP di mana? Babari dina saku lancingan pamaget di dieu teh. Oh, gede sinyalna. 4G. Ning 4G. Apan di dieu tower leutik. Askon. Gaduh antena nyalira teh ya. Gaduh antena nyalira. Kade cepot ningali dina HP seueur tayangan, seueur game, seueur nu manfaatnya diangge ku YouTuber Kang Haji pan terkenal nya Korea internasional. Wah, eta di terkenal. YouTube seueur dipake media dakwah sae, tapi pame ukur diangge hiburan komo ayeuna anu muka aurat dan lain sebagainya, eta bisa jadi dampak negatif ditingali ku anak-anak urang. Amin. Mudah-mudahan sing disalametkeun tina fitnah zaman. Amin. Pan ayeuna mah barudak teh Bu, ku genggaman HP ieu diri urang teh pan bisa terkenal ka mana-mana laras teh. Dipoto budak asup ka kamar. Ai dipoto teh komo budak istri Pak Haji. Beda jeung urang bapak-bapak. Urang mah bapak-bapak lamun dipoto gayana teh jajalak jereg pot. Ayo Pak siap dipoto 1 2 3. Paling ganti gayana jempol. Ayo ganti gaya Pak 1 2 3. Tapi ibu-ibu dipoto beda jeung bapak-bapak. Ibu-ibu dipoto kumaha gayana? Nyangigir. Bari tahan nafas. Mereka tinggali langsing apa nanjang. Tapi budak awewe umur SMP umur SMA kadang diparoto rupa-rupa gayana. Nu gaya nyangeyeng aya jang. 1 2 3. Kagigir. Anu gaya love aya. 1 2 3. Cherry bell. Anu gaya suku kaluhur sabelah aya. 1 2 3. Ai. Ayo nu kitu teh. Aya. Untung Rupa-rupa teh teh. Nya. Gaya. Loba. Tah leuheung nu kitu mah meureun nya. Ngan ieu aya Pak. Lebet ka kamar nyalira tiung budak awewe teh dibuka ai baju sek wilda. Allahu Akbar ya Allah. Sekitar wilayah dada kabuka dipotona teh selfie rada ngelel sawareh teh geuningan. Ai di foto nyalira siga kitu mah jang nyaliraeun teu nanaon neng, tapi lamun eta foto terus diupload di media sosial pan tersebar bisa katingali ku saha wae eta teh. Paura ieu we po saya laki-laki hidung belang. Dimanfaatkeun kejahatan digital baheula mah aya kabarnya di Bandung aya kejadian 3 tahun disekap teh. Oh si Taufik ieu Taufik Hidayatnya gagal yang 250 juta coba nih sayembara pada di Mulyadi hari teu kapanggih ku dewe si euy sok engke rek sayembara deui lah ge naon nya pokona mah tong aya deui tapi tong aya di nu di itu eta teh power lamun baheula mah aya laguna keong racun teh keong racun nya kumaha dasar kau keong racun
baru kenal sudah ngajak jalan-jalan. Kade Ngomong tak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. isi digoda. Oh, karena jilbabmu meredam nafsu, busanamu menyejukkan. Naon? Lagu naon tadi? Keong racun. Menyak keong racun jadi jilbab putih aya Kang. Wah, gimana? Keong Coba racun. coba Gedi. Salah. Dasar kau. Keong racun. Terus Baru kenal sudah ngajak jalan-jalan. janjian. Ngomong tak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Kade Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Oh, karena jilbabmu meredam nafsu, busanamu menyejukkan kalbu. Jilbab, ayo nyoy. Ay akang menyala gua keong racun melok kana jilbab putih atuh. Poho, tapi kan ayah hubunganana bosan. Naon? Lamun urang hayang terhindar dari laki-laki hidung belang keong racun, Heeh. urang kudu dijilbab. Pada jilbab. Dijilbab, tapi kade jilbabna jilbab putih bosan. Ayeuna mah loba awewe teh dijilbab mah dijilbabkeun ka handapna teh merecet. Eta mah lain jilbab putih tapi jilbab leupeut. Jilbab leupet. Nya. Kumaha? Jilbab laguna beda. Jilbab lepet pakaian hareureut, calana merecet hayang katingali bitis. Kepala lawur jangan. Tapi eta laras aya kapungkur lagu kosidahnya. Judulna teh jilbab putih, begitu bagus. Bagus. Jadilah perempuan ibarat bunga di dalam kaca. Indah dilihat tapi sulit didapat. Hijab jilbab akan menjaga kehormatan dirimu. Apa laguna teh jilbab putih? Nu mana? Sana jilbab leupeut kade imah. Kade jilbab putih. Pesona jilbabmu anggun di wajahmu, Asyik. sekilas senyummu menambah ayu. Karena jilbabmu aku terpaku, cermin takwa iman di dadamu. Sesuara jilbabmu anggun di wajah. Masih ada wala kare-kare jang. Sekilas senyummu menambah ayu. Karena jilbabmu aku terpaku, cermin takwa iman di dadamu. Jilbab putih, lambang kesucian, lembut hati penuh kasih teguh pendirian. Jilbab putih, lambang kesuci. Jogena tong itu lembut hati. Kalah merehan. Dawala. Naon Batu teh? tadi karek dia. Ini Ustad baru nyanyi qosidah meneruskan yang cepot lagunya jilbab putih. Tadi ngikut. Kalau lagunya qosidah pot ulah joget gitu ah. Tah sia wala. Engke lamun joget gitu jamaah teh lain merhatikeun eusi lagu, kalah naringalikeun joget akang. Tah kitu. Ya. Jadi kalau mau joget qosidah itu nggak ada goyangan, cukup kanan kiri yang tertib ya. Pintar til sih. Mau ikutan di sini? Ikutan. Ikutan bosan ngiringan. Oke. Kanan kiri aja ya. Siap. Kanan kiri siap. Musik. Pesona jilbabmu anggun di wajahmu nggak ada yang begitu. Kanan kiri tinggal ligar aja aya Da kecerek kendangna dikoplokeun. yang eta kendangna tong dikoplokeun gitu. Kalau lagunya qosidah kendangna make makharijul huruf. Naon? Makharijul hurufna jim jeung te. Jim te jim te jim te. Dua we eta. Siap. Ulah dua atuh ah, me aya variasi. Naon? Ulah jim teh make ho. Jim teh jim.
Siap, kanan kiri ya. Daeng saya tamanya. Sok cepot dawala langsung. Ku Siap. cepot dibimbing kanan kiri gitu. Sok, Siap. siap. Pesona jilbabmu Kanan, Anggun kiri, di kanan, wajah. kiri, kanan. Hop. Asa juga nu gelo situ belah. Naon, lamun dewe ka kanan, milu ka kanan. Dewe ka kiri, milu ka kiri. Ulah patoja iya teh. Naon kitu bieu? De abdi ka kiri, sieun ka kanan. Abdi ka kanan, sieun nginjem duit kah? Kan lieur. Coba cepot bimbing kanan kiri biar bareng yang dewala. Siap. dan dengekeun ya. Isin ku bos Kucuy. encep tadi geus ka dieu. Bos encep geus ka dieu, kantun Bu Siti nu macan. Harus kemana? Ayo dibimbing dulu kanan Siap kiri. orang Siap. bimbing heula siap. Musik. Pesona jilbabmu Kiri, Anggun. kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Aduh nyaan gelo si dawala. Naon? Akang mah salah posisi atuh deui mah. Nyaho teu kanan mana? Oh iya kanan mah. Kiri, monyong sama kiri. Oh iya kanan. Iya kanan mu. Salah tadi teh. Tanya ke kaki. Iya kanan mah. Iya kanan mah. Kiri. Lo. Kayak tong gua kagede amak tadi kiri. cakusan naon? Tong gede amak, tong nafsuan, tong dendaman. Kanan. Kaneng sana. Malik kena kadito. Coba cepot malik ka dieu heula. Pokoknya kalau ada masalah santai, ulah ku emosi kena naon ge, santai. Malik ka dieu. Kasar ada dah. Malik ka dieu. Sok kadito. Sok Tadi lagi. malik. Kesel itu dah. Heh, kenapa kesel? Dihina-hina saya diam. Dimaki-maki saya diam, tapi ditasik saya akan katakan saya akan lawan. Malik ka dieu lain lawan-lawan. Sini malik ka dieu. Dulu. Sok dulu. Dah, dewala. Coba dewala kanan mana kanan? Iya pangarsa. Bener kanan eta. Coba cepot malik ka dieu. Iya, dah. Isin ku Pakapolsek. Iya. Di dieu. Tingali sok aya PBB apel pagi. Pila ku teu bisa PBB. Ya. Coba cepot dites ku Ustad. Siap rak. Lencang kanan rak. Naon eta? Kanan. Ning akur jeung dawala. Dah, di mana? Akurnya salah si dawala mah tat. Ning akur eta. Udah mikir jang. Sarua euy. Sarua euy. Teuing, Dipindahkeun. teuing. Kita tadi gak didinya dawala mah. Cik malik ka dieu. Naon? Malik ka dieu. Iya. Kanan. Oh iya kanan mah. Tinggali salah. Kadito malikna. Iya kanan mah. Nah ngalaunan. Kanan iya. Udah mikir udah Sarua jang. teu. Sarua. Jadi sanu salah. Abdi. Hampura. Gerak. Ayo hampura gerak sagala. Kan juga hampura gerak sagarupa. Aduh, dawala ti mana wae atuh batur teh tadi ka dieu Hapunten teh. pangarsa. Nah ada geus tujung urang dia sekali haru. Dia di sini sini. Nyimpang aja. Ada boga dulur di Tasik sia teh. Nah, penting jadi ka orang dieu na ge. Pangarsa. Sok ke diantel mun jadi mah dia. Eueuh ah. Punten kapacok pangarsa. Irungna panjang. My brother. Ai dawala ti mana telat urang teh di antosan tadi ku Kang Haji nya. Aduh, Di antosan mata, ku Bapak Hajat. Mahan. Ieu Pak Iwan tadi tuh wargina ngantosan urang. Aya Pak Iwan. Aya. Alhamdulillah. Kunaon telat ka dieu? Neme pas saya heula. Jeung saha? Jeung tukang ojek. Ka dieu ngojek. Nahan. Nah, pas saya Abdi apa abdi teh naroskeun di ditu teh bosan. Ciawi. Ke di Ciawi teh mang cing teh ai ka Purbaratu cing teh Tasikmalaya sabaraha. Wakeun bae cenah kadinya mah 100.000. Lumayan tebih. Naik ke abdi teh barang nepi dihareup di dinya dibayar 50.000 da ngamak atuh teu ngarti abdi maneh. Akang nu teu ngarti. Naon teu ngarti? Tadi janji ka tukang ojek mayar sabaraha? 100.000. Dipayun dibayar? Dibayar 50.000. Ojekna ngamak Amak ojekna teh. wajar. Nah wajar. Kunaon ngan mayar setengah? Bang nak ku abi dibayar setengahna sabab manehna ge milu tumpak.
Kata ewangnya abdi. Tukang ojek mah teu kudu mayar. Nah, teu kudu mayar. Apa nu gaduh motorna? Teu bisa kitu. Lamun hayang dibayar full 100.000, motorna dibawa ku abdi, manehna lumpat di tukang. Eta mah nyiksa batur atuh. Insyaallah bitu-bitis. Terusin lah. Cepat, coba jelasin dulu ke Dawala biar ini pengajiannya ada yang bisa diambil hikmah dari uraian ini. Inti yang Ustaz sampaikan tadi pot, intinya apa coba? Dengekeun. Jelaskan ke Dawala. Naon intinya nyaho? Naon intinya kacamata mama udahlah. Intinya kacamata mama udahlah. Yang waras dan simpel, yang waras dan simpel, yang waras depan ini belaku kicau mania, kicau mania. Kini dina jublek baju berem dipoekeun ini rada geblek rek di belum teu daekeun. Kicau mania, kicau mania. Duluk dugdag naik motor ke Banjaran, nu buduk di udag-udag ku doktor rek di podaran. Kicau mania, kicau mania. Salawe teh 25 mobil sedan cetna hejo, awewe zaman ayeuna bisa dang dan teu bisa ngejo. Kicau mania, kicau mania, kicau. Leuwih teuing. Eta cepot ngalagu kicau mania. Naon? Ningali budak jeung nini di tukang nyekelan irung. Bari Leungeunna kikieu. Coba teh bari tahan napas. Halo. Ya pengaruh TikTok teh kieu. Sudah malah teu gaul atuh TikTok eta teh ngaranna. Apal teh TikTok? Apal kuring lagona? Matai nu kitu, nu kumaha? Kuring mah nu kieu, nu kumaha? OBH komik saset. OBH komik saset. OBH komik saset. OBH komik saset. Ayo maka jeung OBH lah. Ya lanjut dulu ada wala cepot. Ya. Inti yang Ustaz sampaikan tadi di awal, khitan ini mengajarkan pentingnya kebersihan bagi anak, bersih lahir, bersih batin, bersih hati, termasuk bersih akal pemikirannya. Lamun anak hatena hayang bersih, diantara ikhtiarna jaga nu asup kana hati jeung pikiran anak naon, pandangan mata dan pendengaran telinga. Maka kalau dulu Aagim itu punya lagu jaga hati bu, ya lagu apa bu? Jaga hati. Jagalah hati, batin kita jaga. Jangan kau kotori. Betul. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, mojang priangan dirasukan kebaya, namikan cahayana dan dosan sederhana. Mojang priangan, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, ari gog cungungung. Menyala lagu Aagim jangan jadi gog cungungung. Cepot apal tidak Aagim yang punya lagu jaga hati dulu? Nu mana bosan? Aagim anu sorbana ke dieu. Apa ustad rupa-rupa. Diudeng. Iya, tingali perhatikan. Aya robanya rupana. Aya ustad anu sorbana ka dieu kieu. Ustad Naruto. Ti iraha Naruto jadi ustad. Jadi Hokage pan kamari. Ini Ustad Maulana di TV ya. Ustad Maulana. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Allah. Itu aduh mundur kena. Aduh maju kena ieu. Naon ya Kang? Panangan hampir kana sirah. Apa Ustad Maulana begitu gayanya? Udah itu eta pananganna ngeblesat gitu. Siga Ustad eta gaya ciri khas anak itu. Oh. Jamaah. Jamaah. Masang kuda-kuda. Itu Ustad Maulana begitu. Ya, sorban gini. Siap. Kalau yang sorbannya ke belakang satu, ke depan satu, itu MZ Pak dulu almarhum. Tegas ceramahna pot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, salah satu faktor penyebab terpuruknya negara kita
adalah karena faktor pendidikan kita yang terlalu mementingkan otak dan kurang membentuk watak. Betul? Masih banyak randa-randa muda yang patut kita kawin, betul. Oh iya kita tadi. itu MZ pot. Perhatikan pot, lihat. Kalau Agim itu sorbannya itu diimamahkan ke sini. Ceramah nate santai tapi nancep karena hate kajian kan manajemen kolbu MK tete pot. MTQ. Lain MTQ beda deui. MK ieu mah. Kalau MTQ musabakoh tilawatil Quran. MK mu manajemen kolbu. Manajemen kolbu. Oh, benar-benar. Agim mah santai. Wadah. Semoga Allah yang Maha Menata membukakan tirai di hati kita agar kita bisa merasakan indahnya hidup kalau kita dekat dengan Allah. Betul? Betul. Ingat cepot, jaga hati, jangan pernah kita kotori. Sebab hati itu inti manusia. Kalau hati kotor, hati rusak, fasadal jasadu kulluh, maka semua jasad kita akan rusak. Tapi kalau hatinya bersih, hatinya jernih, maka semuanya akan tenang, semuanya akan enak. Jaga hati, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ayah listrik di masjid caangna, kemana-mana ayah istri jangkung alir, hanya kal jebrak sukuna. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Meser daging di Batawi, diical ka Singaparna, judang jeding ka salaki, hayangeun eusi calana. Jagalah duit, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Cangkang jauh di pulungan, cangkang lepet di picenan, ari hulu di tiungan, ari bujur di bikenan. Aya hulu di tiungan, bujur di Loba nu kitu teh. Nu mana? Hulu di tiung, bujur di riung. Nu mana? Aya bosan dina TikTok. Nu tadi teh ya? Nu tadi teh ya? Nu tadi teh nu mana? Aduh. Goyang TikTok dengan. Oh beda deui tadi mah. Beda teh mah goyang TikTok. Nu mana? Nu kieu geuningan. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Nu kitu. Statue, Stelana cuek baru mau. Aduh adek ini mau juga abang yang maju. Oh, statue, Stelana cuek baru mau. Aduh adek ini mau juga abang yang maju, yang berlalu sobat abu. Termonitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini makin gacor ketua. My trip semuanya, hei kau sudah jangan kau ngatur doman ini. Alah wakbar Gusti. Teruskan sok terus sok. Sok diantep terus. Oh saya tinggal di Sok terus. Alah Gusti. Ustad, iya bujur keramalah. Yang bujur nanya yang soal. Maco toy gitu dah. Kala. Ada bos. Idora kati Ustad. Ya tinggal di Ustad dulu kan. Di warang sah joget. Udah ngunahun kenang. Tingali si gadawala tu bager cicing si dawala mata tadi. Ah si eta mah lain cicing hayang ngising tadi kayaknya. Benar kan atau Bapak Ibu. Pak Ustad jangan biarin itu cengkelak. Tulungan please deh. Ayo ditulungan. Siap. Koyong. Janji lah Kak Ustad. Siap, saya berjanji. Jaga deui mah. Arek. Itu ya kapok gitu. Dah, diam dulu. Aduh kumaya. Bapak Ibu nu dimuliakan Allah. Sok cepot istirahat di handap ke kaluhur deui. Istirahat lah morosot. Sarungna morosot ya. Ya Allah. Bapak Ibu nu dimuliakan ku Allah. Jadi ayah hadis di Nabi kieu Bu, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Sing emut dina diri urang teh aya segumpal daging. Lamun segumpal daging ieu sae di diri urang ieu nya
segumpal daging ieu sae, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik, ucapannya baik, sikapnya baik, perilakunya baik, semuanya akan jadi baik. Tapi kalau yang segumpal daging ini jelek, maka semuanya jadi jelek. Apa yang segumpal daging itu? Ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Maka bersihan hati penting, lahir dibersihan penting, tapi hati, pikiran jauh lebih penting. Sabab inti manusia aya di dia dina hati napot. Bapak Ibu nu dimuliakan ku Allah, teraskeun Mang Cepot. Naon? Teraskeun tong. Teraskeun bosan. Kela ieu narosul ka jamaah masih siap ngawasna? Masih boleh dilanjut? Coba kalau Ustadz bilang halo, jawabnya hai. Kalau jawabannya benar kita lanjut. Halo. Hai. Halo halo hai. Hai hai halo halo hai hai halo halo hai. Halo Bandung, ibu kota perih beteng periangan. Jangan kemana baik ah. Nah Bapak Ibu, lamun manusia hatena teu bersih, kalituna moal tenang hirupna. Tadi guru urang dina muqaddimah maoskeun hiji ayat Quran. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Sakinah ketenangan hirup teh diturunkeun ku Allah di hate jalmi nu iman. Hoyong tenang, hoyong. Lamun orang hoyong tenang jaga hate pinuhan ku iman. Ari iman teh yakin ka Allah. Bu araya urang usaha rek naon usaha milari rizki, aya nu ngarizkian saha? Allah. Coba jawab Allah sama-sama. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Jawab sama-sama. Allah. Bisa ya? Coba. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan gunung tinggi? Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang memberikan kita rizki? Nu ngarizkian saha? Lamun orang yakin nu ngarizkian Allah, sajeroning usaha midali rizki ulah ninggalkeun Allah. Teu saalit jalmi dug hulu pet nyawa berangkat pagi pulang malam milari rizki, tapi hilap kanu masihan rizki. Dipanggil azan hayya 'alas shalah, beda jeung di gerwan kudunungan pot ya. Di gerwan kudunungan mah wah langsung rikat, di gerwan ku atasan ditelepon langsung diangkat. Tapi tak sedikit orang dipanggil Allah pura-pura tuli telinganya ya. Maka Bapak Ibu, bukan tidak boleh kita usaha, silakan ngan orang di mana usaha rek milari rezeki. Nu ngarizkian saha tadi? Allah. Geuning aya jalmi pot usahana mah kerjana keras, ngan beda rizkina jeung batur. Bu, di dia aya nu usahana dagang aya, anu tani aya. Cepot usaha naon cepot? Usaha jual beli abdi mah. Cepot usahana jual beli Pak, dagang. Jual motor meuli beas. Jual TV meuli deunna. Eta mah bangkrut atuh ah. Dewala usaha naon dewala? Abdi biasa ya Pak Ustad kukat-kukut abdi mah. Ngukut naon? Ngukut domba. Ngukut domba? Mohon. Oh, ngukut domba. Selain ngukut domba naon deui? Abdi teh aya nama gawe di kebun binatang ongkoh. Di kebun binatang jadi naon? Sumohon jadi pegawai tiket tadi nama. Pegawai tiket. Sumohon. Tukang karcis. Karcis mungkus sabab ayeuna teh aya ieu Pak Ustad. Naon teh efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran. Ayeuna teh loba sasatawan teh nu maot. Teu kaparaban. Eta geuningan gorila paeh. Kapaksa ku atasan teh dipanggil wayahna cenah dawala ku sabab gorila geus paeh ayeuna wayahna maneh samentara mah jadi di kostum gorilaan. Oh, akang teh jadi dititah jadi gorila. Jadi gorila jadi disangka aya ku pengunjung. Aya. Si gelo maneh meureun nya di baledogan ku aing nya. Aduh teu ku batu ku aing. Tapi akang nampi eta. Nampi we da butuh abdi teh bosan nuju hese ayeuna teh nu krisis ayeuna teh lah. Neangan gawe teh. Neangan gawe teh hese 18 juta pekerjaan teh can aya keneh. Tah abdi teh wayahna we ka dinya. Make kostum gorila. Make kostum gorila. Duh alhamdulillah Pak Ustad abdi teh wah lunga-lungan cau. Lunga-lungan pokona mah sagarupa suuk naon teh. Di mana di kandang gorila? Di kandang gorila teh. Nepi ka abdi teh luluncatan hayang kapuji. Ngan ari keur luluncatan kitu bosan. Keur luluncatan kitu
karena dahan tergas dahan teh Akang teh potong naik karena tangkal. pas naik karena tangkal luluncatan dina tangkal Heeh. regas potong si eta teh si dahan teh kalayang lagrag abdi teh kubrag lagrag abdi posat jebaning lagrag teh ka kandang maung Kagak nang mau. nya Aya maungna. maung teh aya we keur moyan posat dina batu merong eta mah ka abdi maung merong ka abdi abdi merong ka maung disitulah letak cinta. Terus kumaha teh mau ngadeukeutan ka Akang? mau ngadeuketan pasti bakal paeh dihakan ieu mah ngadeuketan ngagegag we kitu eta maung ek geus kesang tiis kesang balang paribasana mah teh kesang kabool-bool teh abdi teh Terus kumaha? eta mau ngadeuketan bari ngagaung bari mukakeun topengna karem Kang abdi ge mamaungan cenah kitu si Kelo teh Eta maung teh saha eusina? suka teh tah si Kang Semar di Bapak Semar siapa kalau bapak nyebut Kang aja Aduh, ya dewala usaha di kebun binatang teu naon cepot usaha dagang manggangan kieu Bu. Urang usaha midari rezeki. Tapi sing yakin nu ngarizkian mah Allah. Jadi lamun urang yakin nu ngarizkian Allah, sabaraha wae urang kekengingan eta teh ti saha berarti? Allah Ti Allah. Tarima. Sabab lamun urang ngukur kasuksesan ku dunia, ngaranna dunia ku Allah dibagi beda-beda. Geus aya ukuranana masing matak lamun urang ayeuna usaha ieu tarima. Tatangga usaha ieu tarima. Urang dagang, tatangga dagang, rezekina sami beda. Beda tarima, yakin ieu ti Allah, ieu titipan ti Allah. Tong sok dibandingkeun. Pasok aya nu kitu nya. Tungtungna lamun dibanding-banding engke nyeri hate, teu tenang hirup urang. Ningali batur maju, der kalah nyeri hulu. ngajedud deh Batur kabeli Nmax, lieur meuli Paramek. Batur kabeli Avanza, gering asup kana ambulan desa. Batur kabeli kulkas jeung motor, nyebret panas tiris Pak. Dibawa ke rumah sakit, dirongsen keluar foto gambar kulkas jeung motor eta. Nggak boleh dibandingkan, kenapa? Tiap orang sudah punya rezekinya masing. Cepot disawer ku ustad ah. Alhamdulillah siap wasadu aya disawer mah semangat abdi teh Iya, tambihan iya. tambihan bos lah Tah. Alhamdulillah 100.000 Bahagia nggak? bahagia dong Bonus eta kade. bonus sanes gaji Sanes. Alhamdulillah hatur nuhun bos tak kitu atuh ulah cicing woy gerak oh ngaji dong gue menang duit tuh mana mah Bahagia nggak? siap bahagia bos Baik, cepot di pasien bonus 100.000. Dawala di pasien bonus 500.000. Lain gaji bonus. hatur nuhun Pak Ustad lebih gede euy Alhamdulillah makanya ngejedog dong maneh mah ngecoblak tadi 100.000 kuring mah cicing 500.000 nah lebih gede dah kumaha irung jelema mah irungna panjang rezekina loba beda jeung Kang Cepot irungna sautan rezekina teh diutan-utan deh kitu si gelo nu kakituna halah bosan nya sakieu abdi Naon? wayahna Cepot di pasien 100.000 ku ustad bunga teh. bunga tadi nama Bunga tadi nama. Mohon. Ningali dawala di pasienna 500.000. nya Kabungah cepot tetap apa ngurangan? ngurangan bosan Ai duit cepotna ngurangan teh. anggar 100 Duit cepot rezeki cepot teh teu ngurangan. Kunaon bungahna jadi ngurangan? teuing Nu ngajarikeun bungah cepot ngurangan lain rezeki nu ngurangan. Cepot teu syukur ningali rezeki nu aya kalah panas ningalian rezeki baturna leuwih loba. kalah oh ya Kadang nu ngajarikeun urang nyeri hate teh teu aya rezeki nu aya teu disyukuran, rezeki batur sibuk ditinggalian. Cikini kegondang dia, orang iri hidupnya nggak bahagia. Cikampek kajati luhur hirup capek dibanding-banding jeung batur Cianjur ka kampung saat banyakin syukur daripada ngahujan Ciranjang sampai Magelang hati tenang gak ngurusin rizki orang lamun hayang tenang tong sok riweuh ku rizki batur tapi besok aya wae nu kitu Bu ningali batur meuli barang anyar diomongkeun pasti nganyuk 5 tahun
batur make gelang anyar diomongkeun eta teh gelang teh koneng teh emas apa imitasi geni koneng teh boleas syukuri we nu aya lamun urang teu syukur ku nu aya kalah panas ningalian nu batur moal tenang hirup urang rizki sudah tertakar gak mungkin tertukar rizki sudah dibagi-bagi moal mungkin pahili-hili moal salah alamat paham ya Pot ya insyaallah semangat atuh paham insyaallah dewala paham teu paham 500.000 ya cepot paham ya insyaallah kan cepot ke saya bagian anak masing-masing ya syukuri nu aya tong ngalih-ngalian nu itu iya sundang diukur kalau mau cepot geuwih diberes sakieu ke bisa sombong iya dewala paham ya paham 500.000 baik kalau paham berarti uang yang ini Ustadz ambil lagi ya nah dicokot deui naon dicokot deui da eta mah contoh ya contoh supaya jamaah teh paham yen rizki teh moal salah alamat yang lamun ningali batur menang rizki loba urang kudu syukur oh eta teh dititipkeun ka batur pan wah urang kacepratan ka barokahannana tatangga meuli mobil urang kudu bunga geus kabeuli tatangga mobil tengah peuting urang ayana naon teh meureun moal ka sasaha minta tulungna aya dulu jeung tatangga mah paham teu naon dicokot deui apaan contoh eta mah contoh well matakan ulah gede hulu mana irung panjang rezeki punya gening dicokot deui 500.000 dicokot deui aduh ngahulang api-api aduh LG yo lihat mama LG yo cilung wah aduh cepot bunga dong si LG yo bau sungut ya bahagia dong apa nu cepot ke nu 100 dicanak deui ku Ustadna bahagia hari abdi mah tempat nyeri ngan 100 si dawala mah 500.000 tuh itu cokot deui 500.000 leboh aduh matakan potnya orang tiap dinten ngudag-ngudag dunia tapi lamun teu aya karidoan ti Allah moal tenang hate urang ya sok kejar dunia pot boleh nggak kita mengejar dunia Bu boleh sabab orang hirup butuh naon dunia tapi orang boga dunia sing jadi amal soleh sing jadi kasayan izzud dunia bil mal wa izzul akhirah bisolihil amal mulyana dunia ku harta mulyana akhirat ku amal soleh mata kelamun hayang mulia dunia akhirat harta di dunia sing jadi amal soleh Pak Haji di dia alamna usahana maju sing langkung berkah usahana amin tak eta kamajuan teh meureun kabagean kaberkahanana sadayana babagi kacepot kabagean pan alhamdulillah ngan cepot tadi kenging ti Pak Haji ye saweran kudu babagi ka batur Pak Haji nyawer kacepot tadi bos jempe si dawala Gusti menita dibere nyaho paingan si ieu jempe wae engke dibagi ku usah dibagi nih kitu menta we atuh ai maneh can dibere pan maneh nya menta ke Bu Siti oh Bu Siti macan kerek ti pancepna bieu mah oh iya Bu Siti mah aya laguna nu kumaha Siti Fatimah ya Allah jam-jam di Baitullah Siti Fatimah binti Rasulullah Siti Fatimah ya Allah jam-jam di Baitullah Siti Fatimah binti Rasulullah Ibu Siti anu bager Ibu Siti anu mana Ibu Siti anu bager Ibu Siti Silpi mana da isi bapak ka dieu deui aduh Pak Hajat ka dieu deui tahata Pak Hajat alhamdulillah atur ribu nuhun oh tanda wala telat hapunten alah sing ikhlas kali
Oh, sing ikhlas. Oh, mohon. Ya, Tadi siap. mah cepot dibere jutaan. Lain Naon? tadi dibagi dua teh nih sing ikhlas dicokot deui ku ustad. Alah. Oh sing ikhlas. Aduh, bawa bos nuhun ah sing berkah. Nuhun Pak Bos. Ikhlas insyaallah lah. Sok sanajan 500 ku ustad. Digentian ku bos lah. Alhamdulillah. Tuh, sing ikhlas ya bagian masing-masing Ayo ya. bagian nah si dawala sagepok euy. Hebatnya kuring mah. Teu nyahoeun aing mah 100 ribuan. Hebat kuring mah. Aduh, Ya, hatur nuhun ya, ya. gitu, hatur nuhun. Nuhun, Hatur Pak nuhun oh bos. Mudah-mudahan sing sehat berkah selalu. Ngan kieu usah nanya. Palingan majunya oh bosnya. Iya eta rezeki hayang jadi kemuliaan akhirat teu. Ayo, ayo. Eta kudu dibikeun deui ka batur, ngaranna sedekah, aya bagian batur. Oh bos usaha, aya rezekina. Ngan beurang eta usaha teh teu jang nyalira, aya bagian batur, daek babagi siga tadi. Oh. Ai cepot nyalira geus dipasieun ku obos rek dikamanakeun artos eta. Ku abdi marek disodakohkeun ka masjid nusok nyair di pinggir jalan sapalih. Asli. Mohon sapalih, mohon. Bapak Ibu insyaallah cepot ge ka bagian artos seurti obos moal dikamana-manakeun. Hoyong ngiring ngabangun agama bade disalurkeun ka pembangunan masjid anu sok nyalair di pinggir jalan sing jadi amal jariah oge ka obos. Amin, Tepuk amin, tangan atuh kangge cepotna. Bagus itu. Mung abdi teh bingung bosat. Naon? Pan lamun uih teh abdi sok wangi wae. Hah? Kadang subuh beres nabeuh teh nya. Nu nyair teh eueuh subuh mah. Sarare keneh. Kapak saya balik deui kana saku meureun nya. Atuh teu jadi ai akang. Da eueuh atuh di tangan. Dawala mun dawala kebagian kayaknya Mahan. tadi kebagian oke dikamanakeun dawala? Ku abdi mah bade disodakohkeun ka budak yatim bosat. Ah, nu dawala ka budak yatim itu bagus ada bagiannya. Mohon kalarasan pan istri abdi budak yatim. Ah dika istrikeun ya. Lumayan. Eta mah resiko. Resiko dapur situ. Nah, semuanya udah ada bagian masing-masing. Wardo bima qasamallah takun agnan nas sing ridho karena pembagian ti Allah sabara bagi-bagian urang, maka urang bakal jadi jelema beunghar. Jadi jelema beunghar teh teu identik jeung loba harta, tapi di pasihan harta jalmi beunghar sabara bae bagianana ridho nampi kana papasten ti Gusti Allah. Silakan kejar dunia, tapi dunia kudu jadi amal akhirat. Cek Roma Irama kumapot. Hei, boleh saja. Boleh saja. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat semua kala-kala dawala gini kan mal. Dawala lamun Pak Ustad nyebut gitu teh miluan jadi baking. Sok, baking. naon? Baking soda sia teh. Make tinggal digerak sadayana. Siap. Siap. Musik. Hei, boleh saja. Boleh saja kau cintai dunia. Kala. Eta asupan nu tadi. Mana abdi? Pas udah nyebut, hei boleh saja, cepot abang ngiringan, boleh saja gitu. Oh, dong. udah mana kalau ngajak joget atuh. Siap. Kita ku nyalakeun wae batur atuh dah. Hapunten Bapak Ibu. Si mah mung salah hirupna teh nya. Hei, boleh saja. Boleh saja. Boleh saja. Sing barang atuh. Punten, nyebut boleh saja nah bareng jeung cepot jadi kado ka ustadna. Barang. Siap. Ulah. Hei, boleh saja. Boleh saja. Boleh saja. Eta tong miheulaan. Mana geus bener. Dia nyebut boleh saja nah bareng. Tingali ibu-ibu nu hadir. Ibu bapak bisa nggak nyebut boleh saja bareng-bareng? Ya, bisa. Tingali ya nu hadir ratusan tingali bisa bareng Yo, kompak. so. Hei, boleh saja. Aya nu telat teu Pak Camat Pak Kapolsek giringan tingali. Alah nya nya. Ulah ngerakeun. Siap. Anu telat turun. Siap. Isin siap. ku bos dia. Hei, boleh saja. Boleh saja. Wah, turun. Biasa bareng teh jeung cepot. Kela naon ieu teh? Nyebut boleh Turun. saja na bisa bareng enggak? Pak Ustad sakedap ulah wakat turun. Abdi bade klarifikasi. Sigana nepi ka kiamat oge abdi jeung Kang Cepot mah moal bisa bareng. Nah, Sungut dalang nangan hiji. Abdi ngomong sieun jempe, sieun ngomong abdi jempe, sieun nginjem duit.
Apa geus bieu? Sok babarengan sekali bang. Hei, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat semua Seriwis. kenek na turun nyiuk cai, lain ngomah kanyut nyiuk cai. Apa namanya nyuk cai? Jangan ngomah kanyut. Sigelo ka mana ka? Nggak boleh gitu kasar ya teh. Hayang lemes mah kanyut nah hambelah isunya. Ya akang punten ya, urang teh di ondang teh sagrup ku Pak Hajat teh. Hai kitu. Lamun ustad nyanyi, cepotrek nyanyi kudu nyambung. Pan ustad tadi keur ngalagu, boleh kita cari dunia boleh, tapi kudu daek syukur kuno aya. Jol cepot datang ngalagu mobil butut. Nah, pan mobil butut teh lagu syukur teh. Lagu syukur naon? Syukur teh Pak Ustad, mobil butut teh bersyukur cepat. Naon? Bersyukur cepot boga mobil butut. Bersyukur cepot boga mobil butut. Sumohon. Sabab lebih baik mobil butut 1 juta kenangan daripada mobil halus 1 juta per bulan. Kira-kira. Lebih baik mobil butut 1 juta kenangan daripada mobil halus 1 juta per bulan. Very good, very well. Sanajan mobil butut tapi terewel. Aku mau barudak. Well, benar, syukur teh baik. Bersyukur. Bagus itu, aduh. Aya mobilna. Dapat dijual deh. Malas Baik, 7 juta. Bapak Ibu nu dimuliakan ku Allah. Ieu ka dieu simkuring teh teu nyalira pangarsa. Sarombongan aya nayaga, aya pengker. Aya. Oge aya dalang. Bapak Ibu tos katingal teu wajah dalangna eta tadi. Upami dalangna diajak ngobrol sakedapan wios teu. Ulah. Etang-etang tawis nyambung silaturahmi ka orang dia, hoyong ngenalkeun dalang sareng wayang golek. Nah, tepuk tangan Kang ya dalangna tuh. Tadi ada dalang. Tadi enggak lain. Sini do dong. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustad kunaon make diadegeun dalang oge diajak ngobrol. Sakan tenan panginten simkuring hoyong nguningakeun ieu wayang golek sareng dalangna. Da ai cepot mah teu tiasa nanaon pamit teu digerakeun ku dalang. Leres teu? Usik malik wayang ku saha? Ku dalang. Cepot dawala moal aya soraan, lamun teu disoraan ku dalang. Nu nyoraan cepot tadi saha? Dalang. Upami nu nyoraan cepot dalang, berarti tadi nu nyuhunkeunnan sawer saha? Dalang ieu. Janten bos cepnya tadi Bu Siti, Pak Camat, Pak Kapolsek nu hoyong disawer teh sanes cepot dalang ieu. Bilih uih bade dipegat ka dieu bae. Nu di ustad mah tos seep tadi dirarad sadayan. Tapi dalang kayak nu miwarang Bu. Saha? Pak Ustad. Adalang teh namina saha ieu teh orang kenalan nami simkuring Ustad Ramdan, grup Nadawai Dakwah dan Wayang. Adalang nami saha? Nepakeun Bapak Ibu para hadirin sadayana nami simkuring anu ti ibu atau napi ti bapak aya 2. Di dua nana tuh. Oh, dua nami teh? Aya 2. Nami ti bapak saha? Nami ti ibu saha? Mangga. Nepangkeun nami simkuring ibuna ibu asli Ibu Tere. Ibu aya 2. Aya 2. Ti 2 nana. Mangga. Nami ti ibu asli saha? Ti ibu Tere saha? Nepangkeun nami simkuring Indung Terena nu di Tasik nu di Garut. Oh, Indung Tere ge 2. Benten 2. Tasik aya. Aya. Asli di Garut aya. Aya Garut. Berarti bapak kawin wae. Sanes kawin wae pun bapak teh lebih tukang ngawinkeun. Calon panganten pamagetna teh aya kapan sa diwakilan sakedeung gitu. Atuh jadi mudahna. Namanya adalah saha? Depakeun Bapak Ibu para hadirin sadayana nami simkuring Senda Riwanda Bosan. Adalah Senda. Yuswa Ayeuna 27 Bosan. Oh, terus nikah? Teu acan Bosan. Janten ieu dalang teh GGM Bu. Naon GGM? Ganteng-ganteng mubazir. Teu laku jang. IPTN jang. Naon IPTN? Ikatan Pemuda Telat Nikah. Teu laku naon? Sanes teu laku Bosan kamari teh tos aya calon. Calon Mung putus gitu. putus. Mohon. Kuning? Beda keyakinan. Oh, beda agama, Pak. Sanes beda agama, beda keyakinan abdi yakin ka manehna, manehna teu yakin ka abdi gitu. Teu bogoh sanes beda Oh, keyakinan. eta meureun bangna kitu ge. Padahal geus aya gantina teh Bosan kamari teh. Ayo kan terusna. Mohon
ngan eta mah putus deui eta ge sami putus oh geuning tadi izinan eta mah oh aya gentosna nu kadua teu janten nikah teu diizinan ku orang tuana ku salakina ku kolotna Aya atuh ke perak pamajikan? ku kolotna bosan nyeungkeun Kakang Haji sugan aya di alumni Muraatul Quran tuh Mohon. Muraatul Quran di ditu nya insyaallah bosan bade Kang Haji Mubin dia nyeungkeun insyaallah nu anyar bade da can move on abdina bosan can Oke, move on. ngantosan heula ieu berdamai dengan diri sendiri Aduh. sabab kamari geus boga nu anyar kalakah teu balik trauma trust issue ieu teh oh ieu nu anyar oh saya nu anyar kalah teu balik pan kamari abdi gaduka bogoh anyar moal eleh pun nu ti payun jangkung ageng nu ayeuna rada pendek eueuh nu balik gitu teu sangka geuning saruana dasar 11 12 dina foto geulis pisan nyatana jerawatan dasar editan gitu nu ayeuna mah geulisna diedit make filter igue oh dina IG nama geulis geulis di Depi na IG mah nah Instagram si Depi oh ai panggih serigala panjauh patoja iya baturai gaung we ngagaung jeung gagaungan gitu. namanya adalah Senda Saya dari Wana mun kunaon Ustaz make kolaborasi Bapak Ibu simkuring sadinten ngaulang di sekolah kesenian ngaulangna agama ieu murang kali nu nayaga oge anu main keyboard kapungkur kantos di pasantren di Bandung oge di sekolah seni nya digabungkeun cobi-cobi ku simkuring jadi konsep dakwah dan wayang ngan cobi urang sharing bisa aya ai adi-adi urang di penasaran ai main wayang golek kita hese teu adalah aya teknikna pusan oh teknikna mohon teknik mainkeun rusiahna aya dina balik samping wayang di balik samping wayang di balik samping wayang kumaha tah nah dipraktekkeun itu salit supaya ibu-ibu apal dibuka heula sampingna wios wios pilih porno porosotna lol moal salit urang buka atuh nya Heeh. sakedap salit teh tah da ieu Pak kieu eusina teh si wayang teh ieu teh aya nami-namina teh sagawayah ieu teh namina iya aya nu hideung katawis ibu aya nu hideung panjang panjang heuras ieu maksudna teh ieu nya ieu hideung panjang heuras namina teh sampurit ieu teh sampurit namina sampurit fungsina jangan gerakeun sirah wayang sirah wayang luak liuk teh ieu diputer Bu jadi upami leungeun nyabak kanu hideung kanu panjang kanu heuras ieu hirup sirahna sirah wayang maksudna teh kitu oh sirah wayang pilih ka mana wae lah nya aya deui ieu nu ngahiji jeung awak namina sogol ieu sogol fungsina jangan gerakeun awak wayang awak si cepot tadi bisa gubag-gibag terus ngarenghap ka luhur ka handap ieu nu dimainkeun awak anu dimainkeun aya deui nu ngawir ngawir bolong fungsina jang ngungklek-ngungkleukeun wayang ieu nu ngawir teh aya tali anu nyambung jeung sirah di mana dibedol sirahna ungkleuk jadi upami curug asup kanu bolong ungeuk-ungeukan sirahna sirah wayang oh iya teh asup curug ka dieu asup curug kadinya nya panganana kumaha nya panganana dua tilu dua ramo nyekelan sogol tilu ramo nyekelan sampurit tak kieu cara nyepengna asupkeun we curug teh kanu bolong anu bieu dua di luhur tilu di handap Oh. coba salit praktekeun mangga contohna ngarenghap mah sogol di kaluhur ka handap curug jeung jempol diajul-ajul gitu nah ngarenghap ngalieuk dia tuh ngalieuk sampurit nu panjang diputer-puter sampurit diputer-puter coba ai pananganna kumaha panangan ku kiri eta mah pananganna coba ku abdi ye salit we lempang ulah ngarodon lempang ge bari ngalieup leuwas pencak silat oh pencak biasa nuhun pencak silat Kenangan. kenangan hey gitu eta leungeun naon eta kesrek ateul yo oh gagaro eta sanes jurus kan deh itu cepot aing nyorakeunna cepot kumaha aya teknikna aya cepot mah rada dibaheum sakedik dah Dara ramang orang Tasik sadayana
Alhamdulillah tiasa pendak sareng Bapak camatnya. Mohon Sareng Bapak Kapolsek alhamdulillah sareng kasepuhan sadaya. Kasepuhan sadayana orang Tasik anu nonton sadayana. Sareng guru urang aya Kang Guru Haji urang Mumin. sadayana mohon. Sareng bapak-bapak ibu-ibu pemuda-pemudi ya. Itu cepot. Ya. Dawala beda deui, Bu. Beda deui dawala mah. Kumaha dawala? Rada ngirung da irungna panjang. Heeh. Oh. Dararamang sadayana ibu. Bararade jagong. Kulub hui bade. Slebel. Itu dawala ngirung. Rada ngirung. Aya bapana cepot dawala, aya nu apal Bu saha bapana cepot dawala? Mas Semar. Semar apa lu? Semarna coba. Iya Semar. Ieu Semar kolot, nu dipikolot. Semar atau Aya Akang. Salah menyeng. lain Eta saha nu ieu? Ketua Bang Emok. Tah ieu Semar. Semar we. Aya kuncungan ya. Kucung nak ieu nya. Kumaha Semar eta? Jika ieu posat aki-aki kumaha? Heeh. Dimohek gitu. Sorana teh jika aki-aki. Ucu. wah Adalah ujang. Saban-saban robah mangsa ganti wancilang bulan kurunyung tahunnya ucu. Sok minang ka Bandungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hantereureureureureuh da geuning kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karanapannya ucu. Manusia kadar rencana kobul aya di nu Maha Agung laksana aya di nu Maha Kawasa nya ujang. aras Tepuk tangan Kang ya adalangna. Kaua teh can aya nu nyawer cu. Terus ku barudak tadi isi. Atos ku barudak. Itu Semar nya. Aya nu paling hese dina sora wayang sora naon tadi? Sora buta. Buta hese. Ngagolotrok di sana. Kumaha? Hei, dulur-dulur bangsa dieu. Barayang bangsa buta. Come here. My brother, my sister, my uncle, my Muna, my Saru, my Ici. Ah, nanti kemana? Yo aya mah iji segala. Eta berarti dilatih sora teh. Dilatih. Tapi pernah teu keur waktu latihan di bumi meureunnya Mohon. gogolotrokan gitu. Leres. Eta dalang pernah teu kalepasan. Nyarios sareng Ibu Rama di bumi gitu nya make suara buta paneh. Teu acan bosan jiga nu gelo atuh painten. Nya pernah henteu. Kabayang abdi kapun bapak minta duit make suara buta sieun nu nyinga teh. Bapak minta duit bapak. Allah